kairing dalam pepeli rek benar carita wayang dapat nu kitu teu boga nu kitu tong sok teu di aku ieu bangsat macan di tenggelan memawa ka ngaku sok aya pecakan aing tenggelan heula ku sia naon sia modal teh maka jeung nanyakeun wedang goblok pira kepiranan kari milih aing mah teu Minggu meureun Senin teu Senin meureun Salasa teu Salasa meureun aing teh Jumat di ngacir mun teu ngabodor atuh yang seuri aing sok wait ya tuh waduh anjir refleks neungeuna euy wih ya Tuhan ya Allah anjing goblok ngajengut wes tapi sumpah ya lamun teu ngejat main di degungkeun nya wes ya samnya anjir wah lamun teu kitu aing bahaya euy walah wah wait abek deui alah sia weh wah sia anjing musik sia modar sia sok sia beuki aing mah anjing nu kitu wah cilaka euy geus teu beunang ku eta mah cilaka aing beuki anjing sok seger aing mah dulu beuki anjing aing beuki beuki anjing bau loba teuing anjing atuh aing lieur aing anu penting mah leso teh aing mah heeh goblok teh euy ngeunah saeutik euy loba-loba ting yang utas enek-enek alah naon enek mah neuleuh anu sok cicing deket dina pantau mobil geuningan Bandung kenek anjing nu kitu mah oh geus digenti anjing teh coba heula ge kenek nya mah alah hebat euy menta naon hebat mengeunah teu digoreng aya hebat muning babat anjing nya mah tuh oh babat lain beuki pikageuleuheun ngomongna teh ya ya deh nya si goblok gua ditakis ka luhur nya bakanyut untung jorang si goblok lihat kanyut nah da ngaranna nah ari aing panggieung kanyut kudu njubut termos tah wet ya sap ya wet ya bang mun badag gitu resep aing kanu kitu teh aduh daun maneh eta bobogaan mun badag ya heuh goblok da diurus kumaha teh ngurusna ngurusna bisa badag gitu kumaha ih mun hayang nyaho wae sia mah bejaan ilmu mah kudu diamalkeun hayang sia badag hayang nyaho cai rem minyak rem nyaho nu beureum apa asupkeun grepe kana urut aqua terus kocok-kocok terus bajurkeun heuh kana eta terus
badag lain badag atul anjing. Atuh di bangunan deui mah. Ampun. Wait ya satu tuh. Wih. Hoi. Awakan dulu. Hulu nak. Eta nih. Duh, ampun. Aduh. Ajik nyeri alah. Aduh. Alah ajik. Aduh. Saya tadi nunggu kana hulu aing. Tampiling gua aing sia. Aduh. Alah. Aduh. Goblok. Saya teh. Tong camplak gitu-gitu ah. Aduh, setan. Montong pecah capek ke sia ah, kalakuan teh. Aduh. Alah. Jurit. Ya teh. Aduh, goblok. Saya teh. Dewe keur di jero gitu tadi jero pletuk. Basya. Iya gede ngeuleun ieu. Alah ampun. Alah anjing alah. Datang niratangan demam. Datang niratangan demam yang pakulingan rana.
iya Yang semua ada yang tenang. nu di Arab-Arab ku aing nya ieu alah Beda pakai Gan Iya. Kumaha beres dinya? beres di mah tenang lah oh alhamdulillah euy lah naon Basling iya keur gelut keneh kade sing hati euy nanasiban dewek euy nepi kaki ya Kang. mun teh mah heueuh Anu mitna eta nu mitnah aing nah geuleuh kunaon ngewa kunaon datang teu beunghar ya Kang. teu aing teh teu beunghar lamun sirik-sirik kunaon aing teh da heureut pakeun pungsat bahan dia teu haragap teu aya Dahar oge kiru ka panaya. da lamun kapangih ku aing dicacak demi Allah aing moal diantep Oh bener teu mangahina Kang. assalamualaikum Waalaikumsalam lah ayeuna lamun dipikir bolak-balik dipapai dirasa-rasa Oh kumaha Kang. anu mitnah ka aing nah atuh lamun geuleuh mah geus datang ka imah aing kadek matak naon assalamualaikum waalaikumsalam ta ayeuna mun teh mah jelema gedepek assalamualaikum waalaikumsalam ka dewek teh ngahina mun teh nya assalamualaikum waalaikumsalam heuh ayeuna Mulura mah leret tuh. Naon ake gigisik segala. aing teh ngimpi naon ceu euy Awak ke ngimpi Kang. da lain euteung teh teh dah sia merenya naon la ilaha illallah nya eta syora nepi ka rupa nepi ka pakaian aing Tadi pican sasieur. teu dipikeun sasieur lu ke siling saha dewek cepot euy saha cepot anak sasling anak semar dek mah aduh mancing nafsu aing ya cacak gue ku aing itu kurang ajar sia Oh, nah, cing cabut keluar teh bedogna. aduh si dawal Naon ya Kang? kita mau bedog kalah bedogan ku aing pengen hese didudut jai si dawal namanya sini oke Wate yeuna dirapet. dewek mandek nanyakeun kieu ye sabab dewek teh geunyeuleuh dewek teh geus kasohor ayeuna teh di kasohorna teh dina bab maling di pasar ear di lemur gujrud komo di pabrik mah sabibir hiji pajar dewek maling layang jamu sekali musada aya nu nyokot layang jamu sekali musada saha dewek hah dewek heuh si lain heeh tah sia ka dieu heuh da kumaha atuh pangabutuh goblok Wah, bener. ngahina pisan sia teh engke lah na sabar atuh sia teh Ulapang leungeun deui jelema teh. samina-mina teuing sia teh ya lebih kejam dari membunuh dulu fitnah teh belegum Bener. nah saha nu dipitnah atuh si lain hor saha cenah Bekan teh kirim-kirim. ai eta ngarupakeun rupa dewek bari jeung sora dewek ngaran cepot teh bari kalakuan salah pulang paling layang jamu kalau sada na lain fitnah beleguk teu fitnah teh lamun dilinya geus dihukum mang tahun-tahun alatan silaing maling layang jamu sekali musada bari jeung teu rumasa tapi fitnah ieu mah silaing dihukum acan can aya urusanna naon Can karugian. jeung lamun fitnah mah dewek ini silaing nu katudingan da dewek mah aya ieu heuh silaing nu jokot layang jamu sekali musada teh dewek kadiekeun atuh mana layang jamu sekali musadana heuh tah ieu tah barang bukti keur di dewek mah kadiekeun ulah kadiekeun ulah di bodaran sia ku aing ulah karunya dek kasih laing sia nyokot layang jamu sekali musada teh teu nyaah ka dewek teh goblok
sabalik lamun layang jamu sekali musyada ku dewek dibikeun si lain nu cilaka naon cilakana engke layang jamu sekali musyada dicekal ku si lain dewek ini ieu nu dituding teh pan cepot tangke di si lain aya barang bukti layang jamu da moal ka sanuding dek teu rumasa kumaha alah da si lain kekeung kete dek di tengah kumaha ada barang bukti di si lain ulah nu matak ieu mah rek dewek we tanggung jawab ieu dewek nyokot layang jamu sekali musyada teh keur ngahijikeun mararaneh jeung pamimpin maneh ulah nepi ka patongong-tongong ulah pecah belah antara pamimpin jeung rakyatna diadu domaakeun ku pihak katilu ngun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan moal panggih jeung kasenangan pasti bakal panggih kehancuran pikir ku si lain tak ieu layang jamu sekali musyada teh keur ngahijikeun bangsana sukuna sanajan bari papisah sanajan bari beda sabab bersatu teh bakal teguh deuleu bercerai mah luntuh kaituna maneh salaku rakyat ayeuna cing apa nu matak deuleu pentingna sakola pentingna pendidikan teh kitu bucu baca sanajan maneh teu ngalaman sakola tanyakeun naon ari kumaha ari A teh U jeung sajabana maca teh kumaha abeh teu tinggal leuting informasi berita maca koran jeung sajabana saeutik gedena sering teh bakal nambah wawasan bakal apal eusi nagara politik jeung sajabana nu matak ulah nepi ka bodoh jadi bangsa anu bodoh nagara jeung bangsa ieu teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas tah saperti si lain hirup ulah nepi ka bodoh teh nyok kasemaran tingali or ari si lain teh saha atuh dewek teh si lain ai dewek tak si lain teh dewek teu kaharti hayang dibuktikeun hayang ai di dinya ngandahar uyah kumaha asin tak dewek oge sarua asin jadi berarti maneh dewek si lain sanajan jeung raja jeung Yudhistira jeung Bima jeung Gatotkaca anger keneh dewek teh eta keneh sabab dewek aya di dinya sabab nu di dinya aya di dewek aduh cing apa kana eusina layang jamu sekali musyada ieu ti mimiti katuhanan nu maha esa ditungtungan ku keadilan keur sararea tah di mana si lain geus apa kana eusina ieu pancadharma di mana pokal ngomong di mana ngomong tarik teuing moal aya tuntutan naon-naon sabab hartina teh demokratis pancasilais naon sabab lamun kitu bakal dilindungi ku undang-undang jadi profesional ai kitu mah ujug-ujug aleutan ngaruksak pangwangunan anu geus aya bari jeung ukur teu nyaho kaituna ukur kababawa ungkul ukur tuturut muning hartina nemongkeun kalemahan jeung nemongkeun kabodohan pribadi urang era ku tatangga negara nu geus mararaju nuluykeun perjuangan urang karuhun teh lain ngan ukur di PLing sataun sakali tapi sok teruskeun perjuanganana sanajan dina alam anu merdeka teruskeun berjuang temongkeun karya-karya anu terpuji karya anu nyata saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah teh guna keur kapentingan negara jeung bangsa sabab ieu negara jeung bangsa nyaeta pemerintah nganyurkeun kalayan ngaharepkeun masyarakat teh anu berbasis religius, kultural jeung wawasan lingkungan. Ulah nepi ka katotoloyo tuh tingali di belah ditu aya tukang ojek geus bersatu nepi ka tugas mulia dilaksanakeun nyepitan masa ratus-ratus naon eta teh tah teu matak naon bukti dina gawe model kitu teh eta teh pejuang deuleu ku sabeungkeutan
ku jalan ayeuna nyunatan masa barudak ojek nepi ka bisa ngumpul ke jalmi ti ditu ti dieu pake ajang silaturahim man ahabba ayyub satulahu fi rizqihi wa ayyun insyaallahu bi asrihi fa yasirahima saha-saha jelema anu resep micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina eta kuncina teh eta pikir ke silaing pot Aluh. Ngan bedana teh bari dewek teh sakola meureun ieu tamat sakolana. Meureun teh S1 mah. Hari silaing es krim kuring mah. Tak kitu. Jadi ku ayana teu dibikeun ka kuring teh eta layang jamun sekali musyadah teh nyaah ka kuring, nyaah ka silaing. Sabab lamun ku kuring dibikeun ka silaing nu bakal cilaka silaing nu bakal katempuhan tah kumata ku dewek teu dibikeun oge apa dewek mah kana pibakaleun anu bakal cilaka teh lamun kieu teh kieu lamun kitu teh kitu nu matak teh heula tenang halah nyo atuh sak didinya teh saha dewek teh silaing silaing teh dewek eta ku keukeuh euy ari asamu asa maneh ti Allah balik oge bakal ka Allah deui ai dewek sarua ta eta hese teh duh bingung mikiranna itu dipikiran da geus jadi kariprak sapraptane pun ieu Gatot Kaca eleh jajaten ku ieu denawa cepot tenyo dunungan maneh pindah ka dieu pindah ka dieu pindah dunungan silaing eleh cenah tuh waduh euy urang aja ke diuk di dieu ngarene jeung dulur nepi ka teu dipikeun sasieun nganina hitut beda teh euy dewek mau jengkol ieu mau nangka aduh agan cepot euy di kumaha kan hebat ibu tabot tengeuna matak leuleus ampun cing kumaha tuh kan cing tulungan atuh dulur ngomong jeung saha maneh ieu kan tinggalin sarupa jeung abdi teh ye geuning maha guru syukur dirinya teh guruna eta ye keun dirinya jadi guruna ieu tapi duit maka diekeun Aing ngatur urusan duit mah. ampun alah aduh agan kunaon lulus dawala Gusti sok sia neangan jeger saja tinggal Kaca dunung naon euy naon Gusti aing cilaka ieu kamana aing milih sing sia teguh naha dulur silaing teh ieu atawa ieu nyaga itu kekituan ke heula lanang kuring madek nanyakeun kieu aya nu nyokot layang jamu sekali musada saha dewek oh siap nu kurang ajar teh dulur aing mah tuman kelanan diuk diuk moal ngencar moal diuk aduh tulungan eta dunungan urang kumaha geus kitu sok eta dunungan maneh namru elehnya ya di kumaha teh deungeu ku siling mah diteungeu ku dek mah cager aduh nuhun Pak Guru nuhun kurang ajar diuk
tegening geus aya mah geus pangipot para teh ngobrol sareng abdi dicokot layang jamus teu da sieun cilaka halus nya pikiran abdi mah hade ya ai taeun geura hayang diaku wae jadi pahlawan wae naon itu maksud tujuanana pokona eta layang jamus kali musada rek dibikeun moal heuh mana ina layang jamus ieu tah aduh maha guru tong dipasikeun kanu kitu eta layang jamus kali musada maha guru tenang empek cokot atuh Ridho nuhun atuh ai kitu mah cepot naon margina ieu teh pangar dipasikeun maha guru heuh da manehna nu nyakana ngantong maka jeung susulumputan kitu atuh entong ucing-ucingan da kuring mah lain mata peda da ieu nu diharapkeun ku kuring mah supaya kumpul antara ieu ti angkatan bersenjata keamanan anjeun salaku raja si cepot rakyat tak ieu kamanunggalan di dieu teh penting ieu teh tak ieu layang jamus kali musada teh bukti nama dina kamanunggalan antara pamimpin pahlawan jeung sajumlah rakyat anu aya di negara sok cepot tong susulumputan kitu buktikeun barang nu nya pan anjeun mah lain tukang bohong bet ngabohongan diri sorangan pinasti kersah yang tumampara ieu Prabu Yudhistira Raja Amarta pulih ka jati pulang kasa tobat wa ampun wa ilaha illallah paingan putra eleh da uwa geuning ieu teh sembah kapihatur Gusti geuning ieu teh Gusti Prabu ngahaturkeun semah baktos ditarima dawala sumuhun ieu kajadian kieu kulan syukur Gatotkaca pindah waduh gua ampun geuning nah ieu teh saha atuh nu salarosna cobi supados dibuktikeun we salira ge ulah susulumputan karunya Astra jingga disorot ku umum mah yakin Astra jingga anu salah ngeunah jelema mah nu bener siapa panjangna ieu panyaci jeung panghina atanapi pamitnah batur teh dipake sobar jeung tawakal mah eta teh batu loncatan pikeun ngaronjatkeun harkat darajat manehna ti hareup nya jiga fitnah tapi pan kasang tukangna ngaronjat harkat darajat manehna jadi kasohor ayeuna si cepot unggal jelema sabibir hiji jadi maksudna tak ieu kahayang deh ngahiji teh boh lahirna boh batina antara rakyat raja jeung anjeun salaku keamanan negara teh ulah rek patongong-tongong sok da ieu teh negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna keur urang keneh heulakeun keur kapentingan umum tibatan ngaheulakeun kapentingan pribadi sareundeuk saiga paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah loba saur tanpa bukur buktikeun dina gawe ieu layang jamus kali musada teu hayang dipangplangkeun wungkul teu hayang jadi slogan wungkul teu hayang di mana ngomong ngan ukur melaan ieu lambang kagungan negara itu namanya kamuflase ya atuh mudah-mudahan teu hayang mudah-mudahan hayang pasti hartina jadi pamimpin teh kudu ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nya lain ceuk lain ngampire bunuhun laksa ketika bingahan tah kitu geuning pot kakara bakal maju di negara lamun geus bener-bener gawe bareng gawe ransage dina mangsa ngamumule ieu negara ku sararea keur sararea hasilna keur sararea keneh comu dupi salira teh saha nu salarosna bejakeun ka bapak maneh pot dawala kami dek balik sabenerna
entau make jeung hayang nyaho kaula ti mana nu penting mah dina waktu ayeuna kaula nempok runtut raut sauyunan sageus saprihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak oge kaula teh ngarasa bangga jeung ngarasa di ajen ngarasa reueus pek bakal mararaju anjeun mun teh mah anjeun cicing tina jalur pangeran hartina pangeran parantos ngadawukeun yen lamun anjeun cicing dina jalur kami maka kami bakal nurunkeun rupa-rupa pitulung ka mararane cing yakin laras sakitu pena stiker sayang tumampar ieu astra jingga mamalihan teh si horeng sang hyang tunggal ramana Semar Badranaya mulang jadi cahaya ka alang-alang kumitir saya daya moga-moga we salira tiasa nyalametkeun dina tudingan eta salamet maneh sabab kaula saksina da maneh mah geuning teu tua teu dosa nuhun atuh pami kitu mah nuhun Gusti Prabu hayu urang jarah ayeuna mah ka bapa maneh sabab geuning eta anu bieu teh yakin sekeselerna maneh jeung bapa maneh cepot luar biasa yen Semar teh lain jelema samanea kentenane da aya kakawena geuning Semar yawi nangnong Semar kuncung Bandar Nangka Badranaya kitu kota eta sumul ya alhamdulillah salamet ieu urang sadaya mudah-mudahan we atuh ieu lalampahan teh menawi sareng menawi aya pulunganeunana khusus kangge simkuring umumna karek kasadayana kalayan hapunten dina sago pihak kalepatan ageng wonten alit nu nongton nu ditongton sadayana we mudah-mudahan ayeuna kasalamatan permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tinetik Sibaran Sari tutup lawang Siwataka.